di kebun sih? Gila, isin dina SMS deui, cina dibawa nyasar ku ojek. Kopek teh ta ojek, buat nyulik semih aing. Padahal mah semih aing teh geus kolot, tapi nah aya keneh nu beukieun. Ulah langsung hujan tong. Geus age telepon tukang ojekna, mau motor katereh, yo aing geus digembrong reungit. Nomor tukang ojekna beti nyaho, IG nyaho ti Semi. Geus age telepon semihna, suruh semih nu mau motorna, tukang ojek nu di tukang amis tereh. Lamun Semi nu mau motorna mah moal nyasarna ka kebon tong, Kenanya nyasarna kandi. ke hotel. Kopek deh, tukang ojek siaran, aing kalau dibawa nyasar ke kebon. Lamun bijang keneh, ku aing diperkosa sama tukang ojek. Cok, ieu semih geuning lila teuing, bawa bener ka nyasar ka hotel. Sabar tong, iya SMS nama geus anjol cenah. Kenal nyaran Iya Rip, aing keur ngadaguan semih aing. Cuman binjotek datang. Atuh mantep Tom. Biasana malah mun kakara balik telok menang salak jeung rambutan. Kajen Rip, nya mah da mau dibere. Ininya nih kawas kitu Tom. Atuh kajen Rip, datan age semih aing. Johjur hadut, johjur hadut. Aduh, bisa deh sih, melulu SMS banyak. Balas ah. Sabar atuh deh. Mama gedung dianjok. Bunyana yang salak jeung rambutana, milu nungguan di dieu. Ho atuh aing milu nungguan. Cok, geus nyampe kan di. Gedeng deui tong ke anjol. Aduh, capek oge gini. Itu Tom Semi. Oh, Tom itu. Dia nama kecapean Tom. Ampun. Semi, I'm coming. Ini aing bablas. Jadah sialan. Relek kode. Gitu Tom. Yang geus aing rek mantuan nungguan di dieu. Siapa?